Put, put, Ya. Ding, weh, kunaon eta ding suku ding? gua kita ikut-ikutan lah ya. Oh iya, nu pura-pura ya saya mah juga paku. Heeh. Incetnya. Harunya teuing dede oding. Pamajikan lagi da eueuh. Masih kita mah aya kan. 5 menit kemudian. Ding, Kulan. ieu HP tong digudik, Ding. Oh, Itu mah bieu kumaha eta carita dingkeu-dingkudan. apaan bahasa kalian ngomongna kudu tingkut-tingkutan Halus actingnya. Iya, pemajikan. Halus eta halus ya ding anu acting dingkudan Demi manehna euy urang teh euy, demi manehna. campur awe ngomong ngaran di dinya demi depo. Iya tenang duit masih ini aya ding. Nah, turun langsung depokeun atuh kemarin teh. Anak ditemong keber-keber heula ding. Si pajar bisi ngurangan gitu duitna. Lamun di depo kan di basa kamari, bisiku sorangan gitu. Angger keneh. Nyanger keneh birakulah kurang. Penghitung gending. Anjing. Di lah, yo apa? Angger. Anggar. Ding, kurang kibas-kibas heula ding. Pas-pas ngerti depokeun pas-pas heula. Bisi rukan. Sampai kelanya. Ya heueuh. Naon ieu? Naon ieu? Urang eneng eta nu bulan kamari. Kamari masih kena ya. Aya. Ngopi ding ngopi. Tangis euy. Lamun geus kieu mah kudu pola-pola gacor lah meh turungkad euy, meh JP euy. Uyu pola kopi. Terus teh kenyot heula udud. Ya, pola-pola gacor ya. Jadi kudu di dasar heula ngaran-ngaran pola gacor mah. Ya. Tiup udutna lah ditu mah. Wah. Memang euy. Naon mah? Biasa we lah, budak ngaranna. Dibalikan udud udah bungkusan. Oh no. 1, 2, 3, 4, 5. Put. Put. Ya. Ding, Weh, kunaon eta ding suku ding? gua kita ikut-ikutan lah ya. Oh iya, nu pura-pura ya saya mah juga paku. Heeh. Incetnya. Harunya teuing dede oding. Pamajikan lagi da eueuh. Masih kita mah aya kan. Kilat kalian nya. Mending waktu buru ah. Ingat kudu pura-pura hingpun. Heeh, suka teh mah aya we teh buru ah. Buru. 5 menit kemudian. Ding, Kulan. ieu HP tong digudik, Ding. Oh, Itu mah bieu kumaha eta carita dingkeu-dingkudan. apaan bahasa kalian ngomongna kudu tingkut-tingkutan Halus actingnya. Iya, pemajikan. Halus eta halus ya ding anu acting kedingkudan Demi manehna euy urang teh euy, demi manehna. campur awe ngomong ngaran di dinya demi depo. Nya kan depo tuh bisa namahan gitu. Matak namahan aku ikut-ikutan we. Totalitas. Iya tenang duit masih ini aya ding. Nah, turun langsung depokeun atuh kemarin teh. Anak ditemong keber-keber heula ding. Si pajar bisi ngurangan gitu duitna. Lamun di depo kan di basa kamari, bisiku sorangan gitu. Angger keneh. Nyanger keneh birakulah kurang. Penghitung gending. Anjing. Di lah, yo apa? Angger. Anggar. Mau narap, oh narap geningan. Aduh. Baru mana bakal narap. Tahun 2000-an mah hese kan narap. Ding, orang kibas-kibas heula ding. Pas ngerti depokeun pas heula. Bisi rukan. Biasa kan
Depu kenala kabala delang ngontek ah. Ngontek kelanya. Ya. Naon ya? Naon ya? Orang enang eta nu bulan kamari. Kamari masih kenal ya. Aya. Opi di ngopi. Tangis euy. Lamun geus kieu mah kudu pola-pola gacor lah meh turungkad euy, meh JP euy. Uyu pola kopi. Terus teh kenyot heula udud. Ya, pola-pola gacor ya. Jadi kudu di dasar heula ngaran-ngaran pola gacor mah. Ya. Tiup ududna lah ditunya. Wah. Ding. Eh? Nah ngeureuy geuningan ongko teuas. Engko ditah ngopi. Kan teuas ongkona senage geus teu kuat anu tara reuas. Sabar nungguan pola. Oh, pola-pola gacor. Oding mah ngiluan pola-pola gacor. Nungguan? Ya sok atuh. Sok. Sok bersama. Nu pola-pola gacor lah misal area galacor. Sok buru. Uyu pola kopina ding. Ya nih milihan laling gacorna euy. Kadaya ieu euy admin telepon saputing teh. Kalau kakak JP cenah lain gitu. Kalau kakak cenah depo cenah besok 500.000 akan saya JP kan jadi 500 juta. Si admin teh cenah ge awewe euy. Da awewe mah tara nipunya. Itu labana hal mah nipu labana. Hah? Labana. Pan awewe mah bager biasana jujur. Labana PHP gitu ya. PHP piraku. Tapi sok pembuktianna geusnya. Penting teh nu nelpon admin awewe merdu euy sorana teh. Padahal mah tanyakeun heula, nyamun ibaratna neng daek diajak ulin hayu wae rek depo gitu. Rek diajak ulin gitu. Henteu. Atuh. Diajak neng dangdutan gitu. Sok bikin lah. Kita percaya dah. Embun mah percaya kene ka admin ieu daripada coding mah. Ini sok percaya kampus. Sok atuh pola-pola gacor lah. Jadi alasan kayak pasurung kadna. Kakak cenah ge coba kakak DP 500.000 nanti saya JP kan 500 juta. Admin teh. Nya gitu nyebutna teh. Langsung percaya embut deh. Oh, atuh. Padahal mah tanyakeun balik. Nah, neng betadaekeun jadi admin gitu. Kunaon teu main aya apal rek sakitu mah gitu. Lain tanyakeun kitu. Ih, lamun awu adminna pan kieu lamun awu adminna sanu rek ngadminan. Oh, gitu. Gitu. Sok. Buktikeun ya. Coding nu bener tawa si admin nu bener ya, tapi arimbun mah percaya kene ka admin daripada coding mah. Coding mah gitunya, lamun pola pikir coding mah kieu. Kunaon eta admin bet nitah ayeuna ditah depo 500.000 ngajanjikeunna bakal jadi 500 juta. Kunaon admin teu ngasong jadi pemain atunya. Aya apa gitu mah enak kan berarti hungkul. Tapi kurang karti tanya tanya belah dinya nya. Sok gerasok. Tapi dah kan ai embun mah biasana awewe mah tara ngabohong. Biasana mah. Coding mah dah biasa ditipu ku awewe nya. Ini kan matak nyorangan wae ge. Ai lalaki mah kan lobana mana kudu bager percayaan kan awewe gitu. Ngan sebaliknya timbal balikna kayak gitu. Awewe mah sok mah tak sok orang buktikeun nya cing. Mana awewe mah lembut cing. Sok tingalinya. Da embun mah percaya kali ka admin ieu ka awewe daripada coding mah. Ya enggak pola-pola gacorna ya nggak siap ya. Tingalinya siap bermain. Buktikan tingalinya sah nu bener. Admin tawa coding nu bener. Ya bener kan? Kita 500 oke. Pakai aku deui. Nah, awewe teh kan kitu nya ngebohong lain. Anjing depo 500 geus ngorotan ayeuna 50. Cicing itu tong sugang sigeung. Oh no. Antep. Baringan saya bari mentokeun. Petir ki. Ki. Anjing budeg meureunna nya ki-akinya.
Kumaha pot karena eta Encan masih ada akhir. Ki anjing merenan budeg merenan kakinya si bebel 400 deh. Admin teh anjing nggak bohongnya. eta tah ngelegaan sih ya. Tapi encan baik lah me apa mikir. Tapi piraku admin nggak bohong kain Panaing macan pernah dikecewakan ke seorang perempuan. Tapi bohong. Mau dijet aja. Ya serius kan anjing 400 deh. Kira aku karek depo biaya anjing gope. Ngesrek rung kade wae ya 400.000. Sisa 400.000 deh. Bagoy. Nah hanya pola-pola teh. Naik Turun. Tuh. Alinten. Maka kudu santuy. Tinggalinya rada pola-pola santuy kumaha. Pertaruhan mangganing ieu menang nipu pamajikan yang ke lamun rungga dek kumaha rek nipu deui kumaha ka pamajikan Boleh jualan teh. pas balik nih ka imah TV teh beh namang eueuh kan TV teh aya 3 tinggal 2 deui di imah teh di kamar hiji di kamar mandi hiji Kamar mandi dengan topi TV. panari embun mah kan bari pup teh hansek bari lalaja TV gitu kan sok kesel nungguannya ini orang ganti lah beli gacorna anjing. Ada TV yang di kamar mandi dijual deui. Moal atuh piraku pan ieu ge bakal JP 500 juta cenah oge cek admin. Tapi bohong. Tuturkeun we admin. Gitu beh namanya lain tuturkeun pamajikan. Jijing siap bermain ya ling gacor ganti ya. Ngali tapi ieu nama ciga bakal ieu dijaga bakal ciga PHD-an Ada yang bukannya kareh sakti admin. kumaha sebut Tenang masih ada akhir. Permulaan bae aya kene 300. akhir mah ada. Kayak anjing mung 200 deui ya urang alinkeun bagoy. Awas si admin anjing coba-coba nipu. Akhir mah ada pimenangan eueuh. 200.000 deui ding Nah admin teh kan gitunya Coba mun ka odin pun bikin 200. Kapake samingguan beunang. bagoy tah ku aing ngalinkeun. Sok ki petir ki. Da si anjing teh da bonge atuh aki-akina anjing kita petir-petir teh ngabagu gue. Cenah ke didinya sakin olah didinya. Nah di dia ajak ngopi sakina. Kok aing urang ngajak ngopi hideung gara gudang garam beukeun teh udun. Iya. Beukeun. Ki. Bagus. Ya. Beaknya ludasnya. Memang kaning menang nipu pamajikan itu kada teu halal gitu modalna. Modal mah halal, antara diharamkeun. Kada ngabohong Udah marana. nggak bohong. Admin teu ieu mah soal admin anjing salah mah. Lain bud salah mah admin ngabohong. Kan awewe mah biasa tara ngabohong. Tadinya naon tong percayaan ka awewe mah geuningan. Kalau mulut nah halus-halus gitu mah asa kur halusinasi unggul. 500.000 anjing halayang sakrejep Kan geus elingan mah balik. anjing nya kumaha Madak cek oding naon kunaon atuh anjing apa sudah jadi pemain atuh hari ayeuna mah. kan satadina lamun admin jadi pemainnya sareng rek adminan gitu. Ini saya duit eta
tanya malah tuh. Beak. Tuh nya. Belikan rokok kamari. Ada di nyorangan we ngana udud teh nya. Atau ada penting mah. Empot eueuh teu maka imah ge kan. Aya rokok pakai ngopi ngeunah nikmat. Gitu we nya udud nyorangan we kena-kena betah nyorangan udud oge nyorangan we ayo. Udah, Ya, bisa kumaha. itu pakai deadlockkeun mah tuh dah empot oge. Nah, saya itu jualan lagi tuh mending. Ulah atuh sama. Ya terus kumaha ya ampun mau bisa depo deh. Nggih gini gantian mun JP. Ya kan empot aya kan TV. Dari TV PS aya kan PS. PS PS teh teuing engke orang teh angeula. TV lebar deui 2 deui. Sebenarnya TV teh sana teh 10. 10 TV teh. Bisa bisa kungkul. Nah anjing ngoding bisa apal. Ya tinggalin aja. 7 eta teh geus ruksak teh nah cing bet ruksak. Apa bet kan Lain kababetkeun. naon. Lamun bari main nyelot nya pan bari ieu nya bari hareupeun TV di ruang tamu tiap rungkat jejak Jigat TV teh. tiap rungkat babet itu jadinya nu nya saya tinggal tilu eta nu aman mah di kamar hiji ayeuna teh di kamar mana hiji tinggal 2 deui piraku rek dijual entong yang dijual TV iPad masih bisa dipakai sekarang. IPS teh saya kene yang ke orang teh angeula piraku atuh kudu sagali jualan ieu teh. Tapi asa mending kene sapeda jual. Ulah sepeda mah. Hah? Ulah. Yang teh awal di mah banyak suka budak. Dek diturunkeun deui ka budak. Nah nurutan emput. Kembayar. Sangaran budak teh Paramoy. 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 Aing kerungan-rungan kah yang serieta ngaran Paramoy. Gusti ya, ngaran Paramoy. Kanak-kanak pamajikan gemoy meureunan yang jadi Paramoy. Gemoynya bahenol deh, aduh dia orangnya tarik deh. Bahenol hedon. Ya kumaha ya kasus ya si admin ya. Susul wae gitu ka puyu. Tama kumaha ampun hari susul. Atau misalkan ayeuna ampun meureun panasaran keneh meureunnan nyobaan. Nah, naon wae nu dijual meureun jual, meureunnan santan ayeuna. Heula urang neleng heula Meureunnan panasaran wae mah. Aduh tengah cicing anjing aing geus kieu teh aduh. Ieu da ari jelema ngaupun nafsu mah hese euy. Mal direungeun ku aing ngomongan karar itu mah. Kesemua harap. Mun omongan ayeuna pud gitu urang aya jualeun da OTW empud mah. Masih bakal direungeun. Tah eta mah aya mana naon? Erek motor nu batur, mobil nu batur. Tong sok canak gitu euy. Mending kene jual barang sorangan daripada ayeuna dipake depo jeung canak-canak barang sanes mah. Iya. Kumaha ya teh atuh. Tapi aling keneh kitu nama euy. Iya tuh. Ulah jauh-jauh teuing ngemutna ulah cigan sanes. Ulah ngaruksak batur euy mereka erek ini diruksak diri sorangan. Saya. Ulah ngaruksak batur. Saya. Nya kumaha eta teh batur teh lamun motorangan boga hiji-hijina. Deui dicokotnya ngabelan selot nya rek kumaha. Batur ayeuna rek sakola rek ka kebon heug dicokot motorna nya rek kumaha nyusakeun batur. Keur mah diri sorangan geus susah. Ulah Nah, teu nampun tuh yang susah nu kitu. nya bae da nyusahkeun diri sorangan ulah nyusahkeun batur. Oh, Kitu maksudna. bener. Kitu ding euy. Kamari geus nebok pamajikan keceplosan geus nebok ceng celengan terus ayeuna nu kadua geus nipu pamajikan rungkat geneh wae kudu kumaha teh jalannya teh JP euy Jelema JP mah eureun dina selot, tangaranna JP. rek usaha naon euy lamun urang ayeuna teh dina selot rek usaha naon rek usaha macul Sama macul wae mah halal atuh. macul ti isuk-isuk nepi ka bedug 50.000
Emput atau setengah jam saja mungkin bisa dengan puluhan juta. Tapi bohong. Itu ya, begitu saja makan di ya. Nama ker eleh we atuh. Udah biasa kayak kerja PM mah setengah jam oke. Bakal menang. Jadi kumaha tuh. Ya nama ker mikir kumaha cara ngayakeun duit. Jualan di naon. Di pipir gidang sewa sagala. Ting kuno maling meureunna. Di pipir. Padahal motor-motor urutnya di palipir. Sertifikat ya kan sertifikat. Punya eta sertifikatnya di berangkas ke pamajikan. Geus parongpong aya naon si imah teh. Tapi penasaran kan ya? Nya atuh panah yang ngembalikan segala rupana eta nu dijual. Tuh. Biar aku rek menyerah. Tuh nya. Kudu konsisten Tuh nya, ayeuna geus siap segala rupa. Ayeuna masih penasaran ayeuna lain atuh emput kitu carana mah lain ayeuna mengharapkeun JP atau JPT itu, tapi ayeuna geus balik deui ngaharapkeun meureunnya. Hah? Geus ayeuna balik deui modal keluar mengharapkeun meureunnya ngharapkeun eta. Nya atuh. Pan ayeuna lamun JP ayeuna 100 juta meureun emput bisa meuli di sagala sih mah. Sina oding atuh marabat runtah. Wah, runtahnya bermanfaat. Katel bolong dikukut keneh. Sapeda butut dikukut keneh. Dimanfaatkan. Can gini kita nggak bagug. Kan dipakai pasakan baturan. Ini mah baturan. Nah, tara ngajakan kamu itu. Ampun awe sih bawa itu selawat wae. Kemanfaat sepeda jengkat mah mun dijual. Lamun dijual bakal manfaat. Nah kadang seri. Nah kadang seri. Ada po betul sekali ada posternya mana yang CB ratusan juta nu aya mah ya kayak penasarannya deui beak deui. Pan masih ada awal masih ada akhir ding Urang teh kudu konsisten dina kerungkadan. Kejepean maksudnya. Ngomong Jadi honto dia tidak merak muteas. Oding mah tidak ngeskolot, geus sanggup merak mutara reas. Oding mah biasanya merak daging atah. Nya. Nikmat daging atah. Daging atah dipurak atuh. Sate. Oh, sok di sate. Daging kurban nu kamari kemana kan Di sate. Nah, geuningan eta teh rakeun biasana daging kurban sakala liat Panitia nu ngeunahna mah eta teh Suka bagian loba panitia mah nya. Beda panitia ngeureunanya Tiga nama. Jadi ka bagian loba. Tiga nama. Empun mah atuh ka bagian teh dititiir we ku eta. Bu ieu geuningan ku tali awi geuningan. Teuwir, teu hinis. Tapi ningali eta panitia sadingkul Sadingkul teh jero anungkul can dibersihan. Oh, eta teh jero anungkul kadutna. Oh, palingan sadingkul atuh Ari sugan teh dagingna hunggul Jeung aduk-aduk. Oh, can dikumah. Can dilasuh. Ieu kumaha ya soal JP ya. Modal atuh lah ngini mah. Oding mah geus angkat tangan geus moal kana lagi. Tuh nya. Kumaha ya nangan jualan. Geus ningali emput aya geus beak deui mah. Mah baleg. Tapi ningali di imah oding si gaya tangkacau tuh kangen Aya. Tangkacau nu saya tak Tambah sama. ayaan kene teh cauna Aya tuh. Aya teh. aya Aya. engke penting ku oding ngalanya kayak bikin kumpul deui jualna Emput teh ngajualna. ku oding ngalana Lamun boga nanyakeun kumpul teh dijual. nya sok we bae kok da jauh ieu imahna mau usaha deui paling ku oding ngaranna nya Kayak ya sama. Oh cek emput lain ulah. ulah puak pauknya Sepuasan. Geus ngharapkeun sagala cara. Saking ku hajang modal Depok. Iya admin meureunana engke mah jujur meureunana Jangan penasaran ku admin. Atuh da sorana kota merdu kitu admin teh.
pura-pura merenang admin mah jadi kita senang berkorban heula hayang ningali kesungguhana cing sia teh kesungguhana bener teu depona lamun aya kesungguhana merenang dangge bakal dibere. Yang tadi emput main tapi itu lah itu sungguh-sungguh ya teh. Yang itu maksudnya kieu karena ngarang-ngarang jiwa lelaki yang pemberani itu kan kudu berkorban gitu nya teh. Kan awewe ge mau nilai ai karek berkorban sakali mah. Karena yang ngarang-ngarang berkorban ulah dihitung can gempor mah. Tah, merenang si admin sawat oge ngetes ka empud. Ngetes kesungguhan empud dia konsisten teh dina depo. Gitu merenang. Barat merek aja konsisten mah udah saya tuh admin aja ketemuan heula konsisten teh Heeh, orang ngajak ketemuan lah. aja ketemuan heula tong ayeuna lewat online bere karena yo dipokon seanu juta sekian 500.000 ya. Ari adminna di mana buat mainan perang kernaon. Oh, buat lingkar perang di ditu. Buat kernaon. Buat ting lalaki deh nya. Tak pisak mata Biasana suara-suara ayeuna eta mah sok merdu nya waria mah nya. Buat ting waria nya. Teh biasana awewe teu ngabohong nya mata ayeuna. Aya sebutkeun ayeuna waria meureun dina sorana mun aya rada teu banjir. Ngebahas. Oh, ngebahas. Ngebahas waria. Kumaha contohan? Oh, teu bisa. Dari waria wading lah. Duh, kumaha nya. Pan kieu oding oge meureun nya. Lamun ayeuna rek majuangkeun awewe teh meureun berkorban heula meureun. Ya, Rio 5 tuh berkorban kali pas kumaha heula. Nya kumaha? Awen geus puguh katingali. Karek ku dikorbanan gitu. Iya, gimana di dia? Oh, gimana di dia saya ikut bager ya. Potna geus wawuheun ye. Rek ayeuna. Dikorbanan. Dari ayeuna kudu berkorban ka admin mah bari jeung kuat aya di mana. Tapi na fotona mah geulis admin teh. Biasana nu geulis kitu mah satara ngabohong. Gadon seuri. Teu percaya kitu admin geulis. Hanteu. Nya nah. Foto admin bawa foto saha dipasangkeun. Mainnya. Pan pencemaran nama baik ya lamun masangkeun foto batur teh. Ayeuna emot-emot geus kok ieu kumpul ayeuna. Lihat admin nya. 24 jam eta. Kalau teh anggar eta keneh nya misalkan ngalayanan eta keneh. Namahana teh sare, namahana teh dahar, namahana teh modal, nah teh mandi. Gitu. Nah, oding anjing lincah gini kan apa ngejawabna kitu? Sautik. Bawa oding urut adminnya. Nah itu. Hantu. Nya pura-pura jadi adminnya. Ngakukeun awewe-nya. Apa bodohnya oding mah udah sok salah bangun. Ya, tapi pengetahuannya luas Sautik apalkeun teu luas-luas deui. Jadi ingat kasih eci eta aing teh ilmu rungkan teh. Itu gemoy. Itu gemoy mah. Tegasan panggih ngeureun jeung si eci gemoy jadi rungkan wae. Urang amprokeun nya, itu gemoynya. Iraha atur waktuna. Ya lamun ibaratna waktuna pas, waktuna investasi. Oding teu ayeuna teu ngari atau teu corporate lah intina mah. Cara amprokeun kampusnya. Jemput hayang. Supaya sakeun. Tapi cantiknya. Halus gemoy. Gemoy. Balik kan. Sina gemoy buuk panjang. Buuk panjang ngegebay. Sabujur? Sabujur mah aya buuk mah teh. Anjir. Kunti. Ngelain. Oh, si ganti kunti. Asal ulah bolong we pangongna. Bolongna ada bolong. Oh, nya maksudnya eta itu. Bolongna Oh, bolong. Bolong bisa di bolongan. Sama rapat deui. Nah, bolong oge da amprokeun nya. Siap, kada amprokeun ka kampusnya. Si Eci gemoy. Kabayang we si Eci gemoy lamun kerung keadaan kieu teh meureun kedarung teh beda can amprok meureunna nya. Ngiraha panggil jeung si Eci gemoy lah urang amprokeun kampusnya. Cenah gemoy. Pokona mah menurut dia bakal alah aja. Sehingga bakal terpesona. Bener ding sekarang amprokeunnya. Ayeuna mah oding rek balik heula nya. Baliklah ayeuna mah dan ngalimput. Kaderek ngagawean si Eci gemoy. Moal.
Ada jeung Bawahnya. ari rungkan menyingkah anjing. Ari ayeuna ke beda jeung JP. JP mah ngajedog we di dia ngepluk. Hari mah bahasanya ini. Kayak jika ini. Ada. Kadang ngagebruskeun ka ditu euy kawahangan. Ada ilmu sertifikat dijual. Tenang di berangkas moal. Salam. Waalaikumsalam. Rek kumaha ieu kalakuan. Aduh, ampun ya saren ditipu deui euy. Aing alasan ka pamajikan kumaha nya. Si Oding wae gitu rek kawin gitu rek mere era euy. Tapi ngomongnya kumaha nya. Rek mere gitu ka si Oding gitu rek kawin euy. Beda kabala da tuh piraku tuh mere teu ngamplok euy. Gitu wae gitu alasan ka pamajikan euy. Yalah eta meureunanya lamun aya cara lain meureunanya pura-purana we gitu minta 1 juta mah. Yang mere gitu ka si Oding rek kawin euy. Heueuh euy. Kapangi. Pada si Oding nyorangan wae gitu. Aing minta ka eta rek kawin ayeuna. Heueuh ngomong gitu ya lah ka pamajikan mah.